Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Itu Abah ayeuna nuju di kampung Lemah Neuneut, saurna Auman Satria, bade syuting di daerah dieu. Ku Abah diobrot jang. Abah diheureuy Abah ye, nyebat ngobrot teh. Asli nama Abah ngiring ka Auman Satria. Saurna bade syuting di dieu. Guys tuh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katinggalna ku Abah ayeuna nuju riung-riung kieu ye. Aya acara naon ye? Ieu teh abdi teh bade acara syuting calung. Syuting calung di mana teh? Anu nyeunat judul alapun seni di antawisna satu lagu koopatan, Bah. Oh gitu. Oh ya, Sunda mah. Contohna aya Kang Agus Ikal, aya Kang Ngeteng Sela, aya Auman Satria, aya Kang Ise Baraja. Amin. Mugia piduana ti Abah cing sukses, Bah. Calung klub Sadayana. Amin. Mudah-mudahan ku Abah didoakeunnya sing sukses saterusna. Amin ya robbal alamin. Tuh tinggal juru syuting lagi tinggal tuh. Oh, Kang Dedi pamukul kenangnya eta mah Dedi Galon. Oh, guys. Alhamdulillah waluh oge aya. makanan ringan. Makanan ringan, guys. Kang lepat. Tuh. Pribumi ge aya tuh. Tuh. Alhamdulillah. Aya kasepuhan ti Abi Baraja, guys tuh. Si Teteh oge teh. Dadah teh. Aduh. Dadah teh. Tuh ceket lapang poli rame kieu tuh nya. Sip. Tuh. Aya anu barade nonton oge guys. Tiga Alo Madrid. Aduh, bisa. Dua, gapat. Sangkan jalung. Jadi ulang kita bareng. Bang, jelo. Aja dikasih kita naon. Ya, Kayak soal kayak Kabungan jeung kasusah pastina bakal kalaman bautina kehidupan bautina pangareuseuh ikhtiar ingin tahu lekang mugia pinanggi bagja praktina lahirupan praktina Dina seni murungan ulah kota guna diri dina seni kenapa sini dina seni
siloka diri ulah rasa boga baju besi dina seni silaturahmi kedah emut kapurwadaksi Lumayan gaya mas. mulia pinani papya pratina kasusah pratina kabunahan ina seni hiji ulah boga egona diri ina seni silaturahmi kedah emut kana pasien ina seni siloka diri ulah rasa boga baju besi dina seni hati-hati kedah emut kapurwadaksi dina seni gulungan diri ulah boga egona diri dina seni silaturahmi kedah emut kana pasien ina seni gulungan diri ulah rasa boga baju besi ina seni silaturahmi kedah emut kapurwadaksi ina seni siloka diri ulah rasa boga baju besi ina seni jing hati-hati kedah emut kapurwadaksi Nah, gitu Ramadan.